Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wilujeng tepang sareng Kang Asgar videonya dina acara ngobrol santai bareng CC Production. Kang Asgar teh nyalina dengan sarangan video indah hong ya mohon. Semon. Tah sareng Kang Zainal teh nya. Wilujeng siang wilujeng siangnya wilujeng yakieu we. Wilujeng yakieu. Bagja pisan dina CC Production ayeuna kurang teh nuju popon kesan sarengan kita hong Semohon Kang Kecun Sakarya oke sareng Kang Zainal anu si Jungjunan eta si Jungjunan teh bagja pisan buat sadaya nanya dina CC Production dia teh pengintenan kalesan di dia bagja pisan abdi sebagai bangsa barudak mah ketua nalar inahung tak pokoknya mah inahung anjeunana panginten jamur tumalapung dina dunia seni teh sanes satahun 2 tahun aduh tos puluhan eta puluhan tahun di antawisna aya lagu terkenal pokoknya tiap neangan anjeun lagu hiji wae ge naon teh eueun terkenal sadayana di antawisna bulan merindu terus anu ayeuna nu di genjering-genjering si Jungjunan oke si dua lalaki cing tah pokona mah ieu mah Kang Asgar ieu nya hoyong kuningan kumaha aya eta isi-isi lagu atau napi perjalanan CC Production teh anu di sukuan Kang Kecun Sakarya menuju aya di dieu mungkin semua di CC Production dah anjeun bageung bendera na ge dongengna dongengna make nyangat tata mang tahun-tahun ieu mah di zaman malah zaman kaset zaman kaset kumaha tah eta di zaman kaset cing ayo kuningan cing jadi maksudnya di pedar yang ada mah kaset kan kan masih kene analog seperti saya kan tos digital cing eta nu disebat analog teh kumaha analog teh proses nya itulah upami disaurkeun mah upami kanggo penyanyi ya mah kanggo penyanyi sanes penyanyi kan kudu penyanyi teh anu laras anu tos di seksi pisannya sanes ukur kakaberan gitu sanes ukur zaman ayeuna mah kan kakaberan gitu biasa aya nama aya zaman editnya ya zaman edit di komputer janten waktu sarita mah anu kedah janten penyanyi teh siswan teh kedah laras jagatun kontrol vokal kampung beratnya kampung bur mana seperti saya nama bahasa kedik kalau saya tampil channel biasa di edit hari kampung kur apa penyanyi teh acan tacan utama gitu tacan utama gitu nyanyi tuh iya moal diedit dah pami zaman sim prima pangintennya zaman menuju di kembang ku dambrem tak zamannya anu si tepat tangtam kalau gue nu cetak komplek eta gitu diajar vokal eta gitu aduh luar biasa janten perjuangan anak teh zaman harita mang kedah laras seperti ayeuna kan ayeuna mah tampil aya edit ya lah biasa di melodayan kampung gua mah diulang ngetras di tapi kampung kuno wayahna diulang berkata baik janten dina cing ieu mah pengalaman suku ieu mah nya ya dina pengalaman eta dina poyong munculna hiji lagu kita naon teh waktu saperami tah mungkin ka naon teh hiji lagu terus biasa janten cek peribahasa zaman kibari mah mastering tah gitu eta mastering hungkul tahu pami kampung mati ngawitan ya apa lagunya lagu dupika di aransemen mohon tak gitu aransemen terus studio ya paling sakudak sekedik
ulah jamban teh dugi ka kabumitan paling cepet teh sasasih lah Eta teh paling Bisa cepat, sasih. paling teh. cepat. Luar dugi biasa. ka nonton album teh Zaman kaset, zaman namanya. kaset Saya ada waktu sari memang terkadang aya video, Dan aya video. sama dan bagaimana cari terkena gimana kita buat jangan Kaset. Kita kaset kan juga bentuknya aya gini, kena tip. tip recorder Anu sok ngagulung. Tape, Digitu ku korek teh. Tape, bahasa urang Bandung mah tape teh peuyeum. ayam Play, tape, tah eta FF. Menuju zaman kene di buat kita Tip. Polres Tuning jadi luar biasa. Ya, perjuangan zaman Wah. kita, naon teh nya temeng dan belakang juga. susah payah Susah payahna luar biasa dina naon teh dina ngajalankeun ibarat nama sekali potong seni karya Seni karya. sanes naon teh sanes sebalik membalikan tah Tah, eta gitu. Tah, kumargi kitu pangintennya. Tah, ieu teh kalersan Kang Jenal deui. Waduh. Kang Jena Ieu teh Kang Jenal teh kasebatan kepercanten anu ngagalinangkeun oge dina lagu Junjuna Tah, eta cipta karyana pasti jadi Kang ngomong. Tah, gitu. Kang Cucu. Jujun Sakarya. Laras. Tekeng gila ya wargi sedayana nya di subscribe, Subscribe, di like, di komen, Komen. Laras, Laras, komen subscribe, like, komen. Soal nama terus semangat dari kita berkarya. tah eta Jangan kurang tahu berapresiasi, jangan kurang guru ngawel wae ka panggung. tah eta Bentukna. bentukna sanes. teh. sanes Kurang biasanya subscribe oke, subscribe, like, Sami. komen oke, kita itu kurang berapresiasi ke seni, Ka ke seni. budaya Tah. seni. Nah, para parah anu nyebarkeun seni, tanah pentas seni sedayana. Laras. Oh, SD nu luar biasa. Hiji subscribe oke, luar biasa. Luar biasa. luar biasa Tah. Gitu. Kumangi kitu sakit acan ya dilajengkeun karena sesi sesi salajengna. salah jeung Kurang dangeukeun heula. yang beda Kurang naon teh? Kurang saksen heula. saksen heula saksen Sakseni heula. Laguna hiji lagu Junjuna nya eta nu digalinengkeun anak Oh, Kang Zaena. Jana Sese. Cipta Sese. karyana Kang Zaena. Kang Cipta Zaena. karya. Di media anaknya eta cejet CZ Production. Production musik Wilujeng nyak nya sen sen bright. Wengi tadi talira nembongan deui dina jero pangimpian anjeun kajorelan
jadi impian. Dinten iya talira ngalangkang deui dina jero panglamunan ate pitu dari jarang bayang bae junjunan keboleh jadi impian jujunan tewaleh kabayang bae jujunan jadi impian boleh jadi impian. Alah tah kitu wargi unggal nanya lagu Jungjuna anu digeberkeunana nyaeta ku Pun Raka Kang Zena cipta karyana Kang Inaho Inaho. Kang Icun Zakaria luar biasa luar biasa lagu teh tah kita. mantap pisan pokoknya namanya Mohon. tekeng gila pokoknya mah sakali deui Kang Asgar ngemutan Kang Sadayananya Kang Sadayana warga Jawa Barat khususna kata napi pokoknya mah anu mikalanep kana lagu Sunda khususnanya arek di Jawa Barat sore pariposna bade di Maluku pokoknya mah di Indonesia atau di luar Di luar negeri negeri gitu. di luar negeri luar negeri. luar negeri mah terus lebet ka Garut Di Amerika ge aya oh gitu. biasa Anu tah lagu Sunda teh. seneng malihan mah wargi ku cinta-cintana jalmi kana seni orang Amerika ge bikin kaaya nu nyanyikeun lagu urang budaya urang tah itu Mahasiswanya. maknya saruparipaos nama urang selaku warga bener-bener Jawa Barat warga bener-bener Sunda meles temika landep mika cinta kana seni urang laras gitu pisan. laras pisan Mas kacida eta mah. kacida mun teu mikeun kami kalandep kana seni urang teh soalna bade usaha deui Tah. Lamun teu lamun teu ku urang-urang mah tah kitu ulah deuikeun ka saruparipaos mah jati kasilih ku Junti. tah eta Oh, dugeun ka ulah Sumun. jati kasilih ku Junti Sumun. tah teu gila pokona mah di subscribe luar biasa eta apresiasi Yo, nah like, tah di itu di like di komen mantep pisan pokona Subscriber mah. teh sabaraha?
ieu teh Cing. 1,3. Namanya 1,3 tah. Sedangkan penduduk Jawa Barat teh luar biasa seorang. Oh, tah 5 juta. 50 saur bapak aing dah ya. Saur KDM mun Kang Deddy Mulyadi 5 juta. anu luar biasa. Penduduk Jawa Barat teh 50 juta lebih. Oh, juta. Ih, eta luar biasa. Tong 50% atuh. Tong 50% atau 50 lah. 20 atau 50% sub lah. di subscribe-nya luar biasa. Oh, apresiasi pisan ya Kang ka penggiat seni sadayana. Ah, Sumur. Cing, namanya teh terus diunggalkeun laguna ya. Nya eta nu judulna Jungjuna. Kang Asgar hoyong uningnya panginten wargi ge sadayana hoyong uning. Semua. Cing kumaha eta perjalanan Jungjunan teh langsung ieu mah ya digeber ti ada laguna. Cing wih daya kaboga lalakonnya ya. Junjunan teh nya ada mah junjunan. Cing kumaha teh. Junjunan teh ada di kerja bareng lah. Sama Kang Yayat S. Oh, gitu Kang kan. Yayat Yayat S, tah luar biasa. Mohon wilujeng. Wilujeng Kang Yayat. Yayat S. Nya ada malah. Ada malah. Kumaha? Cing, Cerita kumaha. Lebetan anak teh. Lebetan anak teh nya seseorang anu nikahnya gitu nikah asih nikah dede kan hiji istri Gitu. Eta teh nya. nikah ya tawar lah Jungjuna Janten gitu tah warginya. Hiji Jungjunan teh ibarat nama boh istri ka pamaget tapi pamaget ka istri gitu nya. Dugikeun ka naon teh bagatkeun ku mika cinta mika sayang mika dedet gitu kaimpenkeun tah cenah geuningan dina unggal laguna digeberkeun ku si kakak sia ngalangkang wae. Mun wengina kaimpekeun Pokona mah kain tos guling gasahan geuning gas kujungjunan mah gitu. mata Junjunan tak ya luar Dugi biasa ka syutingna ge motah cing di mana di mantan ya urang ieu ngadamal klipna ya di Eta mantan teh di Kampung Pacet, kampung di Pacet Gunung Putri, di daerah Cipanas, daerah Cipanas Desa Sukatani. Desa Sukatani Waduh, Tawar daerah sejuk. Teh. daerah Di sejuk Mampetah. muhun tah luar biasa ya cing eta teh daerah Sukatani eta teh Pacet eta Cipanas eta teh di mantan teh lokasina teh Eta teh panginten kuloneun pasar kuda, nanti tapal kuda. Tapal kuda Kuloneun berarti sakadiklah. panginten ayana di Cianjur wargi Cianjur. Cianjur tah Kabupaten. kabupaten teh muhun tah leresan muhun tah alhamdulillahnya wargi Cianjur sadayana nu aya di Pacet muhun tah Salam. Cianjur Salam. salam tisim abdi Kang Asgar Sapara Kanca oge aya Kang Abdi saya Dens. oge Kang Kang Cucun Cucun Zakaria luar biasa hatur nuhun kang sadayananya anu aya di ditu aduh luar biasa Luar biasa. saroleh barang Kang Moneng Dede Sasa. Kang Moneng Dede kan kameramen ya kang eneng dede eta kameramenanya luar biasa mohon kameramena duh Mohon. luar biasa mohon Neng teh seneng sare, Neng Risma. mohon Neng Risma Rahmawati tah mohon Rahmawati. sebagai kameramena tuh luar biasa tah Neng kitu Risma. atuh mohon Nah, walaupun abdi syutingna rada hararese. walaupun aya hujan tapi alhamdulillah tah gitunya tiasa lancar terlaksana Akhir nama tiasa keluar single album nyaeta Junjunan. Junjunan luar biasa tah kumargi gitu wargi pangintennya diantawisna lagu-lagu anu ayeuna nuju dibahas ini pasti ngabahas deh urang lagu nyaeta laguna masih kene tetep karya ciptana Kang Cucun Zakaria luar biasa ieu teh sanes hiji laguna masuk deh wah kumargi gitu wargi ngopi heula Apal wae. udah ngopi heula bahaya teh ngopi mah wargi aduh Tapi pada saat aduh Gitu, gitu tah. podcastan urang teh estune bakat ku mika lanek mika cinta mika nyaah ke seni urang Laras pisan di antawisna pop Sunda minta gitu
Suur seni-seni itu selalu nama mika cinta ka sadayana seni, tapi urang mah khususna mika cinta karena seni urang. Tah kitu. Sanes urang hartosna naon teh henteu cinta karena seni nu sanesna oge cinta luar biasa. Komodo nu aya di Tatar Sunda tah kitu artinya. Nah, bari kitu Kang Asgar teu hilap-hilap omat tetep subscribe, like, sareng komen tah kitu mohon bagi sadayananya. Pokokna mah luar biasa apresiasi Kang sadayana pangintennya. Atuh panginten da lumayan ya perjalanan teh. Perjalanan naon teh? Perjalanan ti tadi urang ngabutkan geun ka ayeuna tah kitu. Cacat setengah jam panginten. Cacat setengah jam. Urang lajengkeun deui teu mungkin kana ngopi deui. Ayo wae ngopi tere saat ya. Alah, masalah alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Atuh wargi sadayananya sakitu nu kapihatur panginten Kang Asgar di dieu di naon di CZ Production ngaturkeun nuhun Kang sadayana panginten sakitu nu kapihaturnya Kang Asgar di dieu oge Giants. oge aya Kang cucunya dia. panginten disakitukeun heula nya dicekapeun belas sakitu pangintenan anjing urang lajengkeun deui masih kana dina podcastana CZ Production mohon tah kitu atuh Kang Asgar di dia amit menurut amit mungkur panginten sakitu nu kapihatur panginten Kang sadayana yen naon teh kada diuning ku sadayana tetep mika cinta mika lanep karena seni urang seni Sunda nu aya di Tatar Sunda khususna di Jawa Barat tah kitu atuh sakitu wae nya billahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios wargi Permios.